Allahumma barik lana fima satraskeun. Namun kana lelebokeun wae. Lain eta lain. Allahumma barik lana fima qoblal maut wa fima ba'dal maut. Kapan simpel doang sasarangan? Teh geus pabelit deui. Belah dia ba'da, belah dia qobla. Fima qoblal maut wa fima ba'dal maut. Satu dua tiga. Fima saat dia memakai sorban tidak gitu mengharapnya ya. Satu dua tiga. Pima rojak tanah dewa udah kayak nama hesinya mentak biasakan mun murang kali hoyong pinter pan nuju bobote bacakan surah al-ikhlas 11 wihan tiupkan karena cepil napa beres sholat biasakan doa na kangjeng Nabi ka Sayyidina Abbas Allahumma sasaran Allahumma faqihu fiddin Allahumma faqihu fiddin. Pak Ustadz cenah hayang nyalira abdi mah kudu daek kudang penting mun hayang cerdas babari nalar ya fatawi alimu dawamkeun 1000 kali. Sabaraha cenah? Siap budang penting na siap. Arek naon? Rek salat rek ieu. Geus ieu. Bangun tidur. Bangun lagi. Bangun. Basuri pertama. Nah insya Allah mak kadek hati-hati sunnah Nabi segerakan untuk melunasi hutang. Yang kedua segerakan untuk senantiasa bertobat daripada dosa nukatilu gancangkeun nyuguhan semah. Hati-hati sok rajin loba jalma nyepelekeun lamun datang padahal datangna semah membawa rahmat membawa ampunan dari Allah kaluarna eta semah mawa dosa urang dipalangkeun ka laut. Ieu mapan lain kedatangan semah mah komo semana jelema balangsa. Tutupan mata jangan ada duit nya beas. Anu kitu aya? Di mana? Di Cimengan. Hati mentak uing datang ka dieu boga tujuan ka hiji nyumponan undangan. Nu kadua hayang ngadoakeun kadeukeutan ka orang Cimenga, nu katilu hayang meakeun parasmanan. Geus tadi geus. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Selanjutnya tos nu katilu apa kelebihan kemuliaan nu dipasikeun ku Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antawisna para jamaah rahimakumullah di antawisna nyaeta wal ata naon ari al ata fa'atahu bila su'alin. Kangjeng Nabi Muhammad dimuliakan ku Allah dengan cara memberikan segala apa yang diinginkan. Naon kahayang Kangjeng Nabi Muhammad bakal dibikin ka Kangjeng Nabi ku Allah. Ya, ngagaduan langit jeung bumi ieu berikut eusina pikeun ayeuna kekasih tercinta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Jadi Nabi Muhammad mah teu nyuhunkeun ge dibere ku Allah. Ari urang-urang puting minta ka Allah kan. Teu dibere. Kasihan deh lo. Lain teu dibere, lain teu diijabah, Pak. Dina kitab hikam diuningakeun, jangan Anda berputus asa daripada rahmat Allah ketika berdoa. Tong ayeuna putus asa mun ngadoa, lupakeun ngadoa. Sanajan ayeuna doa teu acan ku Allah didohirkeun dibuktikan ijabahna, sebab yang namanya ijabah doa urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menta urang ayeuna nikmat ya Allah datangkeun uing hayang kabeli sawah tahun ayeuna ternyata kabelina 5 tahun yang akan datang padahal doa nu tahun ayeuna. Amin. Nu kadua urang teh ngadoa ti ayeuna Allahumma balligh muradana Allahumma ballighna ila Makkatil Mukarramah wa ila Madinatil Munawwarah Allahumma sesarengan mudah-mudahan singkan nasiban ya, ku Allah dicelup ku Allah dipanggil urang jadi Abdullah tiasa angkat jarah kata nu ka Madinah
alaksanakan ibadah haji jeung umroh. Allahumma balighna ila Makkatil Mukarramah wa ila Madinatil Munawwarah. 1 2 3. Coba lagi. Ya Pak Haji sih. Tadi Allahumma balighna ila nah. Kemana ya teh? Ila Makkatil Mukarramah wa ila Madinatil. Amin ya Allah ya Rabbal. Wa doa tahun 2024 ternyata Bapak dipanggil ku Allah, Ibu dipanggil ku Allah 2025. Amin. Kuda lari dapat dikejar nasib orang, siapa tahu. Labbaik Allah labbaik la innal hamda. Tuh bisa, kudu bisa lah, kudu bisa terlulus sih. Makanya mau yang lulus turutan. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Suatu kata lari insyaallah mau alami berangkat. 1 2 3. Alhamdulillahirabbil wami ayeuna ngadoa ka Allah tahun payun sentiasa angkat. Amin ya Allah ya Rabbal. Ditungguan tahun harap teu irit keneh terus labbaik Allah baca tiap salat. Bila perlu gugah di wangi siap bangun tengah malam. Siap. Hese cenah ustad udang tipe 3 gampang cek sahese pan aya rumusna. Nu kahiji niat nu kudu kayang hayang hudang tipe 3. Nu kadua siapkan alarm, ari bener-bener hayang hudang mah gampang da loba teknologi canggih. Betul, ada gadget. Nu katilu memeh sare inu heula cai opatmu. Kira-kira jam 2 hudang moal. Rek naon? Geus kieu. Astagfirullah. Geus dielingan eta ku ciki hudang. Sare keneh wae. Terus labbaik Allahumma labbaik wa binasi dawamkan. Insya Allah Allah manggil nama dan kita tidak ada yang tahu. Terus man for all bosses, Allah is bosses. Yes. Kata si Abah, waktunya belum Abah. Cek si Abah, I'm studying the bejus. Lah enak banget nama. Yang jelas mah kumah kayang niat kurang insya Allah. Mun aya jelema boga kemampuan. Tanahna lega, sawahna loga, mobil boga, motor boga, iman kahayang ini ayeuna ka Makkah Madinah dikhawatirkeun sa Rasul maotna Yahudian atau Nasranian. Naudzubillah sumana. Insyaallah usaha cenah kumaha atuh ibu macan ini tuh wae dawamkeun solusina waqiah udang tengah peuting 100 uyan. Astagfirullahaladzim. Ai kayang mah dibaca. Tuh berangkat ke wae dawamkeun surah Yasin temak deui ku bada subuh. Tuh berangkat wae buka lamari jual surat tanah. Berangkat moal. Tuh boga surat tanahna Pak Ustad. Atuh mudah-mudahan we daya tilu carana. Hiji berangkat haji ibadah umroh haji ku sabab ayeuna nisab loba duitna. Nu kadua ku sabab nasab da kolota beunghar ngilu ka bawa berangkat. Nu katilu ku sabab nasib. Kumaha modal nasib? Aya ini aya nanya ka pangajian jang ngaliwatan jalan gede kasipat ku mobil Avanza laku ditulungan kun boga mobil Avanza dirawat dibawa ke rumah sakit. Habu Haji tong dilaporkeun ka polisi. Naon mah haji macan jadi haji diberangkatkeun mah haji didaftarkeun poe anak umroh. Alhamdulillah. Ibu hoyong kitu nasibna. Kata berangkat laku Avanza suditai kudu kata berangkat laku Avanza yang kata nasib. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kanjeng Rasul mah kelebihan anak itu. Makanya kita berdoa kepada Allah jangan pernah bosan
urusan ayeuna Allah ngawujudkeun iraha urusan Allah. Nu kadua waktunya kapan urusan Allah. Nu kadua kahayang urang can tangtu sae menurut kahayang Allah. Saur Allah sae bakal sae, tapi cek urang sae can tangtu sae. Ya Allah, abdi teh hoyong gaduh murang kali ya Allah, berikan anugerahkan kami anak yang soleh. Hoyong gaduh murang kali. Baikku Allah teh lain dibere budak. Nu aya naon? Salaki jadi soleh. Salaki jadi soleh, madadak malah salaki teh mawa mobil anyar. Alhamdulillah. Nu dipentah hayang boga budak nu datang naon? Nu datang naon? Ibu ngadoa ya Allah, salaki abdi teh sing soleh, sing jadi salaki nu jujur, tong beuki ngawadul. Alhamdulillah kurunyung teh salaki mawa deui pamajikan. Aduh, karunya teuing eta apa? Tidak sesuai ge, tidak mungkin. Allah Maha Rahman Rahim. Salajengna nah deui kelebihan Kangjeng Rasulullah, kemuliaan nu dipasikeun ku Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antawisna waridho. Kangjeng Nabi mah dipikaridho ku Allah radhiyallahu anhum wa radu. Allah ridho nya Kangjeng Nabi ridho, bahkan dina ridho didinya sedekahna Kangjeng Nabi ditarima ku Allah, pidyahna Kangjeng Nabi ditampi ku Allah, kurbannya Nabi ditampi ku Allah, sagala rupi pengabdian Nabi ditampi ku Allah karena Allah ridho ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, cukup cenah cinta unggul ka Kangjeng Nabi geus apal kamuliaan dipasikeun ku Allah teh cek apa? Wa man ahabban nabiyya dina kitab ayeuna Durratun Nasihin dawuhan Syekh Ahmad Syakir Al-Khabawi dina bab ayeuna hubbin nabi wa man ahabban nabiyya faksara min dzikri. Sasaja nu ngaku cinta ka nabi maka lobakeun. Naon nu kudu dilobakeun? Minas sholawati, maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Takbir kudu basih, loba maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Tukang ojek loba maca sholawat, tukang tani sholawat, ibu-ibu bapak-bapak tukang dagang. Hebatnya mun aya tukang dagang ya Allah nyepengan teh tasbih dari sallallahu alaihi Muhammad. Bu Mesar asyik mangga beresan. Mangga makmun mana sallallahu alaihi Muhammad. Aya nu ngajak ngomong ke batur ngagoreng beung batur. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu era ning aleos ngajakan ngomong ke ngagoreng ke batur teh. Hebat teh tukang dagang model kitu. Tukang ojek naik motor teh dimimitian kunaon maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Ayo wing nu mawa motor aya. Lancar. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli. Allahumma sholli ya Rabbi balighul. Mang ojek mang saking khusyuk Allahumma sholli eta penumpang ditinggalkeun. Ibu-ibu di dapur daripada ngomongkeun batur bener teh. Leres ngajaga biwir kumaca sholawat. Ibu bari naon? Ngagoreng naon? Ngagoreng budak bari ngais tempe. Ngagoreng tempe bari ngais. Kalau pesan juri. Ngagoreng tempe bari ngais budak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu beresan sallallahu ala. Kira-kira beres moal ngagoreng tempe na beres kan salah jeung budak pingsan manten kira arek beres na ya. Hebat lamun aya awewe nu kitu bibir kuloba maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad. An aya khusus sholawat haji mun hayang buburu kapanggil ibadah haji umroh aya kuncina sholawat haji. Lamun tadi teu bisa hudang ti peuting maca waqiah 100 kali. Kumaha sholawatna? Apa teh? Dibaca gencan. As-salatu was saha tanu majabah bro. As-salatu was
Urusan karena sholawatan sepabelit dewe beda juga karena lagu. Dengarlah aku, suara hati ini memanggil. Jadi kata ibu-ibu apa lagu Noah, kamu diberi lagu dangdut sama siapa? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahu akbar. Kopi di mana kini? Cara asak cair. Allahu akbar. Ya Allah ya Rabbi, kira-kira wayah kieu nya cocok nak nginum cai herang, cai kopi, cai susu. Cai susu wing mah lain jadwal wayah kieu susu mah lain. Wing mangke jam 4 subuhan. Susu mah susu lagi susu SGM. What is the meaning SGM? Susu gantung manis. Nyata susu orang doakannya inung urang ya nyusuan urang sing sehat amin. Karena inung urang mah boga senjata nu eueuh di lalaki. Ujang pernah nyusuan bapak? Pernah nyusu ka bapak? Gogoakan sugan hayang minta susu ka bapak mau dibeder teu boga. Mamah ka mamah ngagantian amin. Urang doakeun mamah sing jadi ahli surga, sing sehat dohir batina, sing jembar milik rizkina, sing tiasa ka Mekah Madinah amin. Jarang ka makam Rasulullah SAW. Karena susu ASI itu luar biasa, anti karat. Pernah ningali karatan? Pernah tuh? Pada aneh yang pernah karatan. Tadi urus meureun tadi kumaha. Nu kadua anti basi. Pernah ningali susu basi tuh eta subhanallah. Nu katilu subhanallahna cocok diminum oleh seluruh usia. Dimulai orang tapi ke aki-aki beuki keneh. Abah resep keneh. Sarua apa lengenya? Sarua tara saeutik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ini karena susunya. Tadi jadi lawan orang cinta ke Rasul, perbanyak bersolawat kepada Rasulullah. Di hari kiamat kala nanti urang teh bakal mau nungguan hirup teh nungguan. Mantap ayeuna mun tukang maksiat pek iraha atuh geureunan maksiat. Mun resep ayeuna papasehan jeung jadi dulur tatangga rek iraha tobatna. Beusi ayeuna urang keur papasehan keur teh eling pek dimaotkeun ku Allah. Kabita teh bapak ibu barangkali santri ningalinya nu paira nu viral geuning nu maot keur ngaji Quran subhan nu maot keur ayeuna naon wiridan nu maot keur salat ngan jarang anu keur dakwah maot tapi nu balik ayeuna hadir nu maot loba insyaallah balik sing sarehat mah nyamumur amin ya Allah ya rabbal da urang teh betah di mana betah di dunia teh kubur jeung ibadah. Beres dah. Nah, sebab orang bakal dituntut dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngan memeh kalam akhirat lagi di jero kubur heula. Tapi sok tara sadar jelema ketika ayeuna urang nguburkeun mayit teh nya. Padahal saur Rasul, saur Kanjeng Rasul. Wa mahatimul ladah. Wahai sahabat anjeun apa teh naon perkara anu ngaleungitkeun kana kalimatan dunia la na'lam ya Rasulullah kami tidak tahu. Diwala Rasul al maut maut. Wahai manu jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana tempat ujian bagi kita. Dunia semen ditengah tara mani dunia semen tara akhirat selama akhirat masalah malam orang kaya beres tak nu beunghar tong pelit sing nyaah kakek ka ajengan sok nu ajengan teh umrohkeun kudu beunghar takbir setuju ajengan ajengan teh gaduh pudut beres saselom lingonan teh ieu mah mere ka ajengan 50.000 perak ari manggil ayu ting ting 250.000 bari mere alamat palsu beres teh nyaah teh ka ajengan nyaah naon astagfirullah urang doakeun ajengan teh sing sarehat sadayana amin ya Allah ya rabbal jalur kubur dibeberik jelema anu tara daek aya boga kabeungharan tapi teh syukur ka Allah. Leres tak beungharna moal aya manfaat lamun beungharna teh dipake ibadah ka Gusti Allah. Tah harta nu dipake muludan sarua jeung infak sagede gunung
lamun jalma infak jang muludan untung. Mentak lamun aya panitia ngumumkeun muludan kudu pagede-gede. Pakoret-koret. Mudah-mudahan si beunghar. Saha nu beunghar? Teu aya caritana nu koret beunghar teu aya. Teu aya. Aya haji koret. Boga balong ngabedahkeun teh ngahaja nungguan jelema rareueuh. Beusi aya nu menta abah atuh cenah meuli wayah kieu ngabedahkeun balong teh tengah peuting lah beusi aya nu menta. Cek nu jadi salak pamajikan teh cek salakna dijawab beusi aya nu menta. Efek teu lila abah cenah ari ieu lauk nu badag jang non jang jualeun. Ari ieu lauk tari jualeun. Maksudna teri jualeun. Ieu lauk impun nu laletik jualeun, dibungkus, dipais jual ka pasar laku. Pamajikanana ge curug, ari aing ngadahar naon. Tungtungna cenah nu jadi salakina ayeuna mah wayahna we mane mas nyieun bumbu sing loba, eta bumbu awurkeun ka balong rek dahar cocol kana cai balong. Astagfirullah. Loba bayaran. Aya nu pelit di Cimahi aya. Astagfirullahaladzim. Bisa tong aku tuh. Insyaallah nya urang mah nya sadayana balalager. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Di jero kubur diancam ku Allah nu teu bisa ngamanfaatkeun hartana. Di jero kubur nu bakal ngarencangan teh iwal amal kasolehan urang, salat berjamaah awal waktu, salat berjamaah istiqomah, sedekah jariyah, terutama ayeuna peringatan Maulid Nabi dukung urang insyaallah ngadatangkeun syafaat Nabi. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Di akhirat tantosnya kacintaan urang, sholawat urang bakal ngadatangkeun kautamaan. Aulan nasi bi yaumal qiyamah. Mending bisa jam setengah terus emang nawi tukang parkir terus. Allahu akbar. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsarum alayya salatan. Jalma-jalma nu paling deukeut sareng Kangjeng Nabi kedudukanana tempat calikna di surga, jalma-jalma nu resep maca shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Insyaallah engal kapanggil ibadah haji umroh. Amin. Ya sholawat haji disebutna 1 dan 3. Salat idrokiyah. Lulus. Paina kudu dituliskeun. Eta para jamaah rahimakumullah. Jadi lamun orang ayeuna cinta ka Rasul tidak cukup hanya dengan saja mengatakan ya Rasulullah I love you too. Kaulah cinta ka Rasul, tapi kena kumaha? Aya 3 rukuna. Kahiji mun ngaku cinta ka Rasul, qalbu hate kudu ngait kanu dipika cinta. Hate teh kangen ka Kangjeng Nabi. Sapertos Abdullah Tsauban sahabat Nabi, sapoe teu penak jeung Kangjeng Nabi langsung pak kagegeringan. Rindu serindu rindunya kasaha Kangjeng kangen teh rindu teh kacaturkeun salira Kangjeng saesu gentos sasi gentos taun moh lucu adeg sareng pangadegna lir upami bulan kaping 14 jinak na ngajeler pae pangambungna bangir kasari kurumba anas sasauran lir intan murubut tina bahan mentaksir nu kairut yaktos anjeuna bangsaning jalmi basyarun walaisa kal basyar tapi sareng jalmi teu sami. Anjeuna mah ibarat batu berlian, orang Cimenga ibarat batu wahangan, ibarat batu laras juga batu wahangan naon cik hidung sarua panu ge hitaci hitam tapi ciuhuy. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Hidup orang hitam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nu kadua tadi sahabat saubannya luar biasa rinduna. Nu kadua urang aku cinta ka Kangjeng Rasulullah. Kopi alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua
kalau mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naon buktos kecintaan urang ka Kangjeng Nabi bibir baseuh kuloba nyebut namina. Zikrul anbiya minal ibadah, menyebut jenengan Nabi adalah bagian daripada ibadah. Beda. Sahnya dede. Pangarsa saya dengan anak. Jenengan anak saya teh. Bapak Udin. Baik diwiridkeun. Ka Udin misalkan lah. Baik diwiridkeun ya Udin 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 ya Udin. Kira-kira ngadatangkeun milik rezeki moal. Ngadatangkeun barokah moal. Kata Nabi si ibu mah aja salaki Kang Udin balik di sawah meni mesra. Ya Udin ya Nuralain. Cek lo jadi pamajikan nanti langsung salakna dicabak Aisyah jadi kesurupan dia balik mulu dah. Menang pahala moal. Tapi nyebat jenengan Kangjeng Nabi Muhammad membawa berkah. Sallallahu alaihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Ishbarana laka syafa'at Muhammadun habibuna Syafi'una kita terus kedua mah iya makanya awannya Muhammadun habibuna Muhammadun Syafi'. Coba ibu pakai buat 1 2 3. Benar pasti Arafah ada lagamnya teman lirik dangdut iwa peye astagfirullah banyak Arafah tidak bulan bagi darangdut dia aja. Allahumma sholli wa sallim wa barik Kangjeng Rasul mabuk dinyontohan lamun kurang teh kudu naon heula maca bismillahirrahmanirrahim sanad caina gelasna bari ngaos bismillahirrahmanirrahim teras dinaon dibanyurkeun pas susunya bari susuan kedah 3 kali innallaha yuhibbul witra Allah mencintai yang ganjil sakali deh aduh jika keur ngaduk wae mah ya Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yang ketiga, bukti cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengamalkan sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah Nabi yang kita cintai. Naon dicontohkan ku Kangjeng Rasul, akhlak Nabi yang mulia, yang agung, bahkan kana khuluqul Quran di maulid tiba. Bahwasannya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Karena akhlak Nabi adalah Al-Quran, tidak ada yang wajib kita tiru kecuali akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan man santri manganadongkeun dina kitab Alfiyah Ibnu Malik bab mubtada khobar. Ya sasarangan baca. Wa khabaral masuri qadim. Oke, kiawan yang boleh. Kembali ayah santri di dia ayah. Alhamdulillah. Doakan Pak Ustaz di itu ayah pesantren Darul Mubalikin sing maju pesantren wing. Amin. Ibu-ibu rumah tangga yang maju. Ayo maju, Bu. Gampang tinggal make roda gerolongkeun. Insyaallah doakan pesantren wing sing maju. Majuna rodana non rodana teh aya sanes dan dindun. Naon cenah? Dan kudu didandanan wing tuh di pesantren keur nyeun masjid can beres. Moal mau minta sumbangan wing mah moal, kanu moal mere mah moal.
Nu kadua naon dan din bintang tosna, mudah-mudahan keyakinannya semakin hebat. Pesantren Mubalikin melahirkan generasi yang hebat. Amin. Dari segi keyakinan. Dan din dun butuh naon? Butuh naon? Doakeun pesantren Darul Mubalikin sing loba rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Kira-kira ari kanu jadi kiai sodakoh resep nu gede resep nu leutik. Ari ayeuna urusan piduiteun hayang duit nu badag nu leutik. Kahayang. Ai sodakoh leutik ai hayang milik didatangkeun buat. Leres teh. Leres. Mudah-mudahan pesantren sing maju. Amin ya Allah ya Rabbal. Tah para jamaah rahimakumullah, akhlak Nabi teh naon atuh dina kitab Alfiyah mapan wa khabarul masuri qadim abada kamalana illa tibau ahmad. Tidak ada yang wajib kita ikuti di dunia ini kecuali siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Naon akhlak setidaknya ya aya beberapa akhlak nu bisa kurang dicontoh dina kehidupan rumah tangga, dina kehidupan sapopoe urang tukang dagang, tukang tani, suami istri. Naon kahiji akhlak nu dicontohan ku Kangjeng Rasul berdasarkan nu disampaikan ku Sayyidina Ali ka cucu tercinta Rasulullah Sayyidina Husain. Wahai Husain, abahmu, kakekmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngagaduan akhlak daimul busyra. Naon daimul busyra? Kanjeng Rasul resep merek kebahagiaan pangbubungan kabatur. Pikaresepen lain pikaresepen perang. Ibu aya di harapan salaki pikaresepen perang. Kalakuan ibu-ibu di dia. Pikaresepen perang, pikasebelan. Tuh nya Bu, caroge uih kumaha mun hayang rumah tangga barokah turutan Rasulullah. Kanjeng Rasul itu Pak memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Mun sugah suguh, mun tunyah tinyu, ulah olah teh dengan ngangen jengangan saur Kanjeng Rasul. Naon ari ngangen sing pinter olahna, saja pinter olah teh cukup olah tapi kudu ngangen. Naon ari ngangen? Daimul busyra, merek kesenangan kebahagiaan apabila kita dipandang oleh orang lain. Lah ieu masalah ki balik manyun jiga tutut. Salaki betaheun moal di imah. Salaki Noel mah bete. Naon ai bete teh butuh tiniheun. Naon jawaban jadi pamajikan nu pedegong ka salaki? Hareudang. Panas. Salaki betaheun moal di imah. Babari moal milik rezeki lamun ayeuna rumah tangga model kitu. Merek kopi oge ibu, kopi teu kudu make susu ari bari tersenyum mah. Nengah aja ya. Bungaheun moal anu diberekna. Bungaheun moal. Lebo kusia. Astagfirullah. Nyarian hate moal. Tatangga keur dieu. Atuh puntan-puntan we teu mah. Cara orang Bandungnya misalnya punten kade ulah punten jing. Itu itu baleng teh budak ayeuna ya kurang-kurang nama benar teh. Mana jeung dia gong. Uing malen anjing aya lain bagong cenah. Astagfirullah ras teh. Bageun wayahna nya kasep contoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Daimul busyra, menyenangkan orang lain. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Pangmurah-murahna sedekah teh senyuman. Ngan kudu aya baturan. Aya batur mah jelema burung. Ninggal tiang listrik hehe. Ninggal aya hayam hehe. Eta mah jelema gel tersenyum. Ibu di harapan salaki manyun, salaki tidak akan pernah betah di rumah. Please, I hope you always to make the best prevailing. Yes? Maksud nama ibu teh wayahna saja biti dandan teh kudu geulis pamenteuna jeung geulis hatena. Subhan. Kira-kira salaki wani teu ayeuna berkorban apapun dibikeun moal ajang jadi pamajikan model kitu. Dipasikeun moal salaki rek sare pencetan.
Sanggup. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi. Mentah Kangjeng Rasul ayeuna tos nyangemkeun di neraka teh lolobana mah awe. Kunaon cenah Ustaz makibat awewe sebab awewe mah qalilu taat li zaujnya saeutik taatna kanu jadi salah. Ngan ayeuna moal aya urang lalaki lamun eueuh awewe hidup awewe. Apaan dia hidup awewe? Ya alhamdulillahirabbil. Ustaz kumaha cenah salakina cek ibu-ibu. Sarua. Ini kan yang diceritakan Rasulullah itu awaknya luar biasa, Pak. Mun bapak ayeuna disuguhan pek ayeuna kopi kudu jadi pamajikan pek nu dicokot lain gula nu aya ayeuna uyah. Bapak arek seuri rek dibanyurkeun kana salaki. Rek dibanyurkeun ka pamajikan. Iya teh nanaon Rasul mah teh kitu. Kapungkur Kangjeng Rasul disuguhan anggur. Kusaha disuguhan anggur ku para sahabat. Ketika disuguhan anggur dieut ku Kangjeng Rasul di mangkok Kangjeng Rasul si horeng eta anggur teh. Oh, hasyum. Apakah Rasul marah? Tidak. Apakah Rasul memperlihatkan kecewa? Tidak. Itu hebatnya Rasulullah. Akhlak Rasul daimul busyra. Digayem ku Kangjeng Nabi bari haseum bari seuri. Lamun bapak pek disuguhan kopi pek kopi nate salah ngasupkeun nu diasupkeun uyah diinum ku bapak ngelup dipurakeun cenah teh ai sia rumah tangga teh kakarak bae di kopi sia jadi asin kieu terus teh jauh orang ajeng akhlak Rasul tapi belajar untuk mencontoh akhlak Rasul. Yang kedua akhlak Rasul layyinul janib. Non lainul janib teh Kangjeng Rasul mah tidak pernah punya hati yang sombong. Rasul mah jalmi anu tawadhu. Wing rek naros ai Rasul pamimpin di mana? Pemimpin di dunia. Opat kurang namanya. Pemimpin di dunia. Pemimpin di akhirat. Tersumbuh. Sebab Nabi meyakini dengan seyakin-yakinnya boga ilmu Allah. Terus gaduh nyawa pamasiti Allah, jasad pamasiti Allah, sadayana adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Naon kudu disombongkeun, mentakun aya jalmi boga ilmu pek sombong. Nauzubillah. Jauh beda jika Fir'aun sombong bahkan di hadapan Allah. Kumaha ngomong Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengaku pangeran saking ku sombong-sombongna Buka dua contoh lebih sombong kena jadi contoh yang kurang kudu sieun saha Qarun dina Quran diceritakan. Qarun teh jalma balang mending beunghar hirup mending balangsa. Cewek matre. Oh, mending beunghar mending balangsa. Keukeuhnya. Mending beunghar bari taat, mending ayeuna mending beunghar bari teu taat, mending balangsa bari taat ka Allah. Teu aya pilihanana. Sebab dina hikamna oge, rubbama atoka pamanaka wa rubbama manaka pa atoka. Jalema aya nu dibere ku Allah kanikmatan dunia tapi menyebabkan terhalangna manehna ibadah ka Allah kalkah jauh jeung Allah. Sabalikna rubbama manaka patoka usahana biasa saja, rumah pun dia tidak punya tapi asup ka masjid awal waktu salat berjamaah. Aya nu kitu aya? Rek milih nu mana? Mending beunghar tapi ayeuna teu taat, mending ayeuna taat teu beunghar. Bisaannya yang sedang-sedang saja. Kita malah guru mah irama apa? Nu jelas mah urang mah hayang barokah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Fir'aun teh balangsak Pak minta doa ka Nabi Musa. Ya Musa doakeun kaulah hayang beumah didoakeun atuh doa Nabi. Akhirnya Qarun jadi naon? Qarun jadi bumar. Bahkan kekayaan Qarun sekian gudang tadi bisa dibawa kunci nak gunung arana jelema dibawa lagi
dipanggul lagi ku ontak saking ku loba-lobana kuncina gudang kekayaan korun eusina bapak mun boga gudang di imah eusina naon pare naon deui topi butut tak kadenge geuning rorong sokan naon deui kadang salempak cangcut butut dibabetkeun bener kadang budak pika sabeleun asupkeun kan sia kakak hati-hati tah kita kudunya anu bapak kudu nurut sekolah ngaji nurut geus dibebaskeun kana jero gudang sia setuju Pak Allahumma sholli ala Muhammad korun Pak Masya Allah emas batangan emas permata dina jero gudang ku kayang yang luar biasa bahkan hayang katingali ku batur sombong jangan mentang-mentang kaya memandang orang hanya dengan sebelah kalau boga gelang anyar ge hidup ka pengajian deui kadarieu genjreng pan batu teh nyeri hate ku ningali gurilapna tungtung nama kasalaki weh cuat ciwit bener teh meuli daging jeung ati meuli tulang jeung rorongkong cudang jeding kasalaki hayang gelang Astagfirullahaladzim. Ayah itu gitu di dia ayah di Cinengan. Atau ayah alhamdulillahirabbil. Teu aya nu ngaku. Teu aya nu ngaku. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Teu syukuran tanu ngaranna korun bener. Nantong kitu. Saha deui cenah? Aya deui nyaeta Sa'labah bin Hatib. Sa'labah bin Hatib hirup balangsat. Pinawaran mending balangsat bari toat cek wengke mending ayeuna beunghar tapi teu toat balangsat toat serius teu yakin eta mah nya da yakin aya toat mah pasti dibukakeun pintu rezeki ku Allah Sa'labah bin Hatib balangsak hirupna ya Rasul tapi taat ibadah getol berjamaah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasul kaula teh hirup susah teu kuat sieun teu sabar kaula nandangan kana kesulitan mangga buka surah at-taubah aya di dinya dina tafsir Jalalain ayeuna di dinya saur kangjeng saur geus Sa'labah anjeun mah geus meuning keneh kieu meuning keneh jadi jelema kieu teu boga naon anjeun katingali awal waktu berjamaah memeh adan geus aya di masjid boga wudu aku takut tidak kuat ya Rasul yang harapan kapakiran. Baiklah kalau memang kau memaksa didoakan usaha ku Kangjeng Nabi doana dijabah teu menta ge dibere ku Allah komo menta ya Rab berikan kekayaan kabumharan kaya Sa'labah bin Hatib didinya saal balik bade we di pasian doma anakna ya Sa'labah urus ku anjeun tulami sabulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan semakin domanya besar beranak bunga mimiti sholat lohor kamana Sa'labah Gusti Rasul masih kene ngamandoma keur ngarit waktu asar mana Sa'labah teh katingali kalersan masih kene salat teh pameng pameng asar mah di perjalanan kamana magrib si horeng teh magrib teh ternyata masih di perjalanan isya saur teh kecapean kaboboan subuh kasiangan anu kitu di dia ya beureun Sa'labah kitu mah teu aya di dieu ieu bahula mana enak lupa gitu di dia. Wah insyaallah di mah teu aya. Ayeuna Pak naon? Sa'labah pada ayeuna di peta zakat. Wahai sahabat, datang ke Sa'labah peta zakatna. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhirum wa tuzakim. Dongkap ayeuna nya. Ya Sa'labah, mana zakatmu? Kumaha jawab Sa'labah? Domba-domba kuring diangon-angon kuring di paraban kuring di anakan ge ya bilang diwakian kuring ayeuna ngajawab kitu doma uing maraban uing bener anakan ge make bat kudu jakat segala rupa ngadangu Rasul model kitu langsung turun ayat ancaman bikin jalma nu tara jakat hartana bakal berubah sapertos ayeuna hartana bakal berubah di jero kuburna kasyujail akro sapertos ayeuna naon syujail akro teh nyaeta ora anu buana nu bakal ngalegleg jalma-jalma anu tara jakat di jero kubur naudzubillah sumanao bila Israel datang memanggil
jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh rasa menggigil sekujur, badan kan kedinginan, kabeh bakal mau. Tiada lagi gunanya harta kawan karib, sana saudara saudara. Tiada lagi gunanya tak kawan karib, sana saudara, jikalau ada amal dan takwa, itulah hanya pembela kita. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habib. Anu dibawa saklabah akhirna ketika dongkap ngadangu ayat Quran turun ancaman jelema nu tara jaka dilegleg di jero kuburna para sujaul akro, datang saking kusieun ka Kangjeng Rasul bade ngaluarkeun zakat, teu ditampi ku Kangjeng Rasul nu aya nyana taneuh Kangjeng Rasul. Hei saklabah, ye harta nu diusahakeun ku anjeun selama ini bagaikan tanah yang berdebu, diaurkeun ku Kangjeng Rasul, maka aku tidak menerima zakatmu. Rasul pupus dongkap Abu Bakar teu ditampi, Umar teu ditampi, Utsman teu ditampi. Di zaman Utsman dina riwayat dina tafsir Jalalain pupus maut eta nu ngaranna Sa'labah dina kaayaan minal munafiqin, jalma-jalma munafik. Naudzubillah subhanahu Alhamdulillah, mentak nu gaduh harta sing bisa aya ngagunakeun harta dina jalan taqarrub ka Allah, lain rek dipake sombong. Setuju? Gaduh ilmu tong dipake sombong. Setuju? Tapi ilmu kudu bisa nyangan batur jeung bisa nyangan diri sorangan. Obatna diri aya dina diri. Mun bapak aya can aya perubahan sok introspeksi tong nyalahkeun batur, hasibu qabla an tuhasabu, maka kembali kepada diri sendiri. Ieu teh awak di urang teh kunaon jeung aya naon, usaha make bet jatuh bangun, hese hayang sukses hirup dunia akhirat, padahal ku Allah keur diwartosan wasta'inu bisabri wassalah, minta tulung ka anjeun ka Gusti Allah ku sabar jeung salat. Oh paingan salat kaula can bener tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kaiji daimul busyra, Rasul mah resep mereka senangan kabatur, menjaga perasaan orang lain. Ibu-ibu, bapak-bapak, bapak sing bisa ngajaga perasaan menjadi istri sing bisa ngajaga perasaan menjadi makana awewe pesen jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati lentera, jagalah suami, jangan kau, nah benernya dukunglah suami kalau mau kawin. Nah, pasti kadinya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan oke, salajengna para jamaah rahimakumullah, terakhir akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wala syuhuman. Rasul mah resep barang bere, teu aya caritana Rasul bakhil. Kangjeng Rasul paling resep barang bere. Re naon cenah? Lain lit tapi naon? Bal yazdad mana kosong malun min sadaqatin bal yazdad, harta nu disedekahkeun tidak akan pernah berkurang tapi selalu bertambah. Besi teh percanten harta nu disedekahkeun ku Bapak Jangbuludan teu bertambah, tah ieu ceuli ieu bujur pasti bertambah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam wa fil lana ya wasi'al karami huwal turja syafa'atu li kulli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina amin wa syafina wa maulana Muhammad rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uglika
wal khatim lima sabaq nasril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tubalighuna biha ila Makkatil Mukarramah wa ila Madinatil Munawwarah li hajjin wa umrah wa li ziyarati habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal 'am wa fi kulli 'am wa fi ahsanil hal. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulli kafin kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Allahumma ya ghaniyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bi halalikan haramika wa bi ta'atika ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyyil wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Mudah-mudahan tausiah ti pribados sing kahartos janten ilmu anu manfaat dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal. Tanda cinta ka Rasul teh hate ngait kanu dipika cinta. Nu kadua bibir basah senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nu katilu jalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik sunnah takririyah ayeunanya, baik sunnah af'aliyah af'al takriri gitu tanya sareng sunnah-sunnah anu sanes dijalankeun kurang sadaya termasuk qauliyah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Naik sado ka Ciranjang eureun heula ditungturunan pidato lain mung nama panjangan beuteung geus kukurubukan. Kun masofa wada makadar. Terakhir doa tutup panangan kikeun sadana seueur balahina. Bismillahirrahmanirrahim. Panangan kikeun sadana. Bismillahirrahmanirrahim. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.